Sanes ibu seterang abdi mah sanes kitu. Padahal biasa ngabentenkeun mana emansipasi, nu mana emansisasi. Pemina model kieu mah emansisasi. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala relawan koran wae cenah emansipasi bari uteukna teu ngarti bisnis berang penting bisnis naon lateh teuing Salakina diiman ngajaga tulang kantong anakna diasuh cukup khusus terjang bangun hayang mobil mewah ngabelan jadi unta ngarep di salaki cenah duitna teu cukup kuat berlian rejeung ngaku batin dina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawan awewe nu ieu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kontrak singa don jadi bejat emansipasi bersama hak laki-laki dan perempuan tapi hanya positif saja ayo mereka ngomong ngelawan kontrak ya boy aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala yang segala wanita cenah emansipasi bari uteukna teu ngarti bisnis teu berang teu penting bisnis naon lateh teuing salaki diiman ngajaga tulang kantong anak diasuh cukup khusus terjang bangun hayang mobil mewah ngabelaan jadi unta ngarepkeun di salaki cenah mah teu cukup wae bisa kumaha mas berlian rejeung pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawan awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan motong ngelawan kontrak singa don jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan motong ngelawan kontrak singa don jadi bejat nyai awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan motong ngelawan kontrak singa don jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan motong ngelawan kontrak singa don jadi bejat